Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka ngan mak emot nu teu milu ngariung teh. Manehna mah riweuh sorangan di hareup ngalayanan nu barang beuli. Bari ngaladangan teh hatena mah nyolok we kanu gering. Da ari kanyaahna mah teu binah we timang salhapi unguh geus asa kaincu sorangan. Dugi ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu aki sidik anu kakara beres tas ngadua kuneang hudang loyong kagigireun Gumilar ngajemprak sila deukeut pamajid gendang deui maca kalimah bari panon peureum anteng deui bae teu usik-usik iwalti ngunyemna dua bibir ngucapkeun kalimah-kalimah asmana pangeran. Geus kitu turung cai tina kandi teh dicicikeun saeutik-saeutik kana cangkir. Terus diceuceuhkeun kana sirah nu gering. Beungeut jeung dadana diusapan. Nya kitu deui leungeun jeung sukuna dibaseuhan. Kersaning nu maha kawasa. Lir koneng katetes apu. Gumilar nu ti peuting keneh ngalempreh teu usik-usik kawas nu teu nyawaan. Napasna ngadadak tembong deui ebreh dina renghap dadana. Tapi awakna mah tacan keneh bisa usik, oge panonna masih keneh peureum. Turung aki sidik nyicikeun deui cai kendi, heg dikepretkeun kana beungeut Gumilar. Kulisik, nu gering teh ngobahkeun sirahna, jegoh batuk, bari murakeun getih hirup. Tetela, panggawena nu dalaleka. Ceuk pamajid ngaharewos bari mersihan getih nu ngalei tina bibir nu gering. Gumilar ngahargung nahan ka nyeri. Masing sabar ya lu muntang ka pangeran. Manusia mah kabeh oge teu daya teu upaya. Ceuk aki sidik bari nyengkatkeun sirah nu gering ditanggeuy lebah beheungna. Celak di inuman cai tina kendi meunang sababaraha celak. Kanca dangu aneh bin ajaib. Kakawasaan pangeran memangna tanpa wates wangen. Kurang-kurang nama matak helok. Puguh teka tepi ku hati, teka hontal ku akal. Nurutkeun ukuran pikiran manusia biasa. Anu teu leupas tina hukum syariat. Lantaran sacara dadak sakala pisan banget jeung dada Gumilar anu ti peuting keneh geunteul semetutung. Ayeuna mimiti beray-berayan miang-miang malah lila-lila mah leungit sama sakali. Nu kari kulit beungeut we haropak pias surem
taya cahayaan nandakeun nu kurang getih. Gumilar ngahargung deui, jeroh batuk seperti tadi. Tapi ayeuna mah taya getih nu kaluar. Alhamdulillah. Ku kersana pangeran bisa ditahan. Nuhun Gusti, masih keneh nang tayungan. Ceuk Aki Sidik bari nginuman deui Gumilar. Nya mugi-mugi we sing saterasna. Namun biasana luang lumrah nu geus ilahar. Upama teu dibalikeun deui atanapi teu dilawan deui. Sok teras aya buntutna. Pamajid mairan sorana ngarewas. Teu langkung kiadi. Perkawis eta nama. Akang mah nyanggakeun. Walon Aki Sidik neuteup beungeut anu gering. Aduh. Gumilar ayeuna mah awakna usik. Grecep, brai panonna beunta kanu duaan. Emut ayeuna mah jalu. Aki Sidik nanya ngadadak beungeutna marahmai. Tembong Gumilar teh eungkeut maju ka cager. Aki geuning. Bapak deh. Di mana abdi teh? Gumilar sorana haros-hos. Di kamar ini hidup. Ngaja dipindahkeun ka dieu. Walon Aki Sidik. Geuning Aki sareng bapak aya di dieu. Dupi nu sanes kamarana. Gumilar nanyakeun mangsal hapi Arman katutnya Arum. Apan ngelongok ujang. Aki empi mah sareng nu sanes araya we di luar. Sadayana ge kempel. Walon Pamajid. Mohon teu emut abdi teh. Da ngawitanana mah nuju sareng Arman bade monok. Teras damar parem katebak angin. Ari emut-emut ada nembe ayeuna. Karasana kumaha teh jang Aki Sidik nanya penasaran. Asa aya nu nyamar we kana beuheung. Emut harita teh abdi kantos utah-utahan. Tah salajengna mah teu emut. Tetela teu salah deui. Pamajid ngagarendeng satengah nyarita ka dirina pribadi. Keun. Tong salempang ka Sep. Datang deui ka dieu mah bapak pilawaneunana. Pamajid bari ngararet ka Gumilar. Ojengkang Aki Sidik kaluar cinggon ngabejaan nu keur ting rariung. Ana bereset teh mani sirikna teu paheula-heula. Komo nya rumah satengah lumpat muru kanggona. Breh kanu keur ngajepat. Kang cenah bari bruk we nyuuh kana gigireunana. Nyegruk deui we bakating ku bunga. Sedeng leungeunna ngarabu leungeun Gumilar diadekeun kana dadana. Yuyum. Cek Gumilar. Tos nu dangkang mah teu naon tos sae. Gumilar ngagedean hate bebenena. Nuhun Kang. Nuhun. Mugi sing saterasna. Cek Nyi Arum bari ngadekeun leungeunna Gumilar kana dadana. Kang. Ingana mah aduh. Ieu mah keung. Nyi Arum masih kena sumegruk. Ya mugi-mugi bae atuh. Gusti Nu Maha Suci nang tayungan engkang. Walon Gumilar bari ngareret ka nu sejen.
Aki Arman Gumilar rutret ka mangsal hapi pauhi jeung ka Arman. Bapak oge sumping geuning. Gumilar nyarita deui barang araret ka Ki Raksa anu datangna Pandeuri. Mamot anu keur tunggu dagangan ngadenge riweuh-riweuh di ngelona ngagentak nyamperkeun. Dadasar macul we ditinggalkeun. Ari ret ka incuna nu hear-hear siga nu maju kana cager. Gobrok we ngarontok bari rawah riwih ceurik. Ya lo anaking syukur geuning teu katutuluyan masih katulungan. Mamot ngagukuk ceurik gigireun Yarum. Puguh ge dipikir ku saliwat mah matak teu kaharti mun keur narangsa jelema teh sok ceurik manggih ka bunga oge tungtung nama sok ngaragrageun cimata deui we taya bedana. Anggur mah geura sadiakeun dahareun. Mot lain ngabubur. Pauhi ngelingan anu jadi pamajikanana. Ya malah mah geus meuli tuh susu capconya sakaleng. Cek Mamot bari cengkat. Ayo atuh Nyai. Geura sadiakeun keur akangna. Mamot ngabejaan Yarum bari Noel. Nyah Yarum cengkat. Neuteub heula kanu keur ngajepat. Beuleung nyeh imut. Puguh nu diteuteub teh ngagelenyu. Geus kitu mah leos we. Yarum kaluar ti enggon. Kalawan dibarengan ku hate bungangang anu pohara. Kanca dangu sadayana. Sore keneh oge warung Mamot geus titingkreb. Kahartina kudu dareukeut mah dumeh aya nu gering meureun. Tapi sanyana mah lantaran pamentana pamajid. Lantaran cenah rasana peuting ieu teh nyaeta peuting kadua ti saprakna Gumilar gering. Pasti bakal aya naon-naon. Lantaran ilaharna lamun aya nu gering lantaran panggawe deungeun heg teh aya nu ngubaran. Peuting kaduana kudu we datang deui anu maksudna rek nyieun tindakan nu leuwih hebat. Kitu anggapan pamajid. Bulan masih tacan keneh nembongan. Ukur bentang-bentang nu tetep ting kariceup bangun jarauh naker. Angin peuting nu digelebugkeun ti tempat laut nebak ka darat bari ngagiringkeun reungit anu nyarumput di rawa-rawa. Hawar-hawar lambak cilaut eureun kadenge gegelgeran. Lambak maneh sora maneh saneng-endeng. Tempat ngageuna Nyi Roro Kidul nu kabeh wetana. Sedang kabeh kulona Nyi Mas Ratu Mayang Cinde. Cenah ceuk dongeng mah. Kaayaan peuting harita di warungna Mamot bener-bener tiiseun. Nu ngaradon mondok ngan aya tiluan. Sarena pagulung-gulung. Diburuan ngajugrug 2 mobil taksi pot milu eureun. Supir jeung kenekna di dinya we. Sararena oge tinggal loler dina jok mobil. Gumilar ngajepat dina pangsareanana. Ditungguan ku Aki Sidik jeung pamajid. Mamot jeung Nyi Arum sakamar duaan. Pauhi jeung nu sejen sagebrug pagulung-gulung di kamar urut Gumilar. Gelebug deh. Angin ngahiup asup kana sela-sela bilik. Mutuh macak hariwang jeung haringhang. Angin nyeor kawas ngawurkeun keusik dedengean beurangan mah. Keak, keak, keak. Cit. Koreak jeung sit uncuing. Anu ku urang lembur mah disarebutna manuk jurig. Disada marengan gelebugna angin. Clek sigana teh luhureun suhunan. Persis saperti peuting kamari. Peuting datangna musibat nu karanapan ku Gumilar. Klak. Keak. Cit.
Manuk teh disarada deui patemalan. Kawas anu mere totonden. Asa keung-keung teuing Bapak. Gumilar setengah harewos sedeng paromana guling gasahan kalasah koleseh. Sing tentrem we kasep. Keun aya naon-naon mah. Bapak nu bakal nyang hareupanana. Ceuk Pamajid ngagedean hate. Sedang gigireunana Aki Sidik siga nu ngalengut padahal mah masih keneh nyaring ka hate-hatena. Keak. 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 Korek disada deui, gelebug. Angin sorana mani ngahiung mata keung. Cit. Gluprak. Sada aya nu ngagalaprak kana kenteng. Rok 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 rok. Rok 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 rok. Rok rok bungauk disada ngajauhan. Nambah-nambah keung jeung ketir. Datang. Nyangigir kasep sarena. Ceuk Pamajid bari tatanggahan. Akang saya gi. Pamajid satengah helingan ka Aki Sidik anu keur ngalenggut keneh. Gelebung deui angin nya. Maklum tanah padataran sisi laut angin teh samana pisan. Nebakna taya nu ngahalangan. Nya Aki Sidik bentak. Horeng panonna buringas naker. Kuniang hudang pindah kana lebah siraheun Gumilar belah kenca. Belah katuheunana Pamajid bari tatanggahan. Ngahapit badana Gumilar nu keur ngajepat. Kaayaan imah teh parana ka cidaluhurna. Ari bilik-bilik kamar henteu langsung ka luhur ngan semet tengahna ditapelan ku palang-palang awi atawa dolos. Jadi upama urang aya di jero kamar teh sakurilingna para imah bisa kabeh katempo ngan teu bisa nempo ka tengah imah lantaran bilik kamar teh luhur. Gelebug angin ngahiuk deui. Sorana moropot mete-metekeun bilik. Bareng jeung eta gluprak di luhur disada deui saperti tadi. Kolebat. Bersat. Tina liang-liang para aya nu bijil. Sigana mah manuk kapinis dalas terang hideung. Bersat. Nyamber ka kamar Gumilar. Awas. Pamajid ngagerok lirih. Bari nyabetkeun leungeunna. Manuk hideung teh ngagilek. Serbet, siat. Nyamran deui kana palebah sirah Gumilar. Tapi Aki Sidik teu cicingeun. Rikat nyabet ku tasbehna, manuk ngalegot deui bari ngajaul. Disabat deui ku leungeun Pamajid, siat. Manuk teh nukik, bangun anu wani pisan. Tapi ngadadak ngalegot ngajauhan, terus suat siat di tengah imah. Lantaran tasbeh Aki Sidik teu eureun-eureun ngubeng di luhur, mindingan beungeut Gumilar. Waktu Aki Sidik ngeureunkeun tasbehna, teu kapalire manuk hideung teh melesat deui ka jero kamar. Ngan hadena we Pamajid leuwih rancingas, manehna rikat nyabetkeun leungeunna. Waktu manuk hideung ngalegot ngajaul, saterusna nukik rek nyabet ka handap. Sakilat Aki Sidik ngubengkeun deui tasbehna. Habok. Manuk teh kabeunangan, koream. Siga rek ragrag, belesat, siat. Satekah polah rek nyamber anu ngajepat. Ngan Aki Sidik teu mere tempo, terus manuk teh disabat deui. Akhirna ngajaul melesat ka luhur. Geblus kana liang para, ngaguluprak deui kana kenteng. Jagi di dieu Kang, abdi bade kaluar. Pamajid ngaharewos, lerat we kaluar tinggona, muru ka dapur. Terus ngagajeleng keluar, anu memang meunang haja panto dapur teu ditulakan. Blik, keblik, keblik. Dipipir kadenge sada nu leumpang, saterusna kadenge nu ngagebru. Terus blag-blug, sada nu keur galungan. Dorok-dok, dorok-dok. Sora pager kaseundak.
Kitu jeung kitu we dipipir teh pinuh ku sora-sora nu matak pika seberen anu borangan. Menang meureun saparapat jam mah kituna teh teu dilajab jempe reket sadaya nu muka panto dapur yuk angin asup ka jero imah. Nu aya di jero imah kabeh oge pada mangkak amekan kulutrak pecenghul teh pamajid awakna boborot ku kesang manehna langsung nyamperkeun ka kamar Gumilar. Kumaha Ki Adi? Aki Sidik nanya. Riuk beungeutna pinuh kasalempangan. Berkah Kang. Paingan dah hebat geuning. Si bongkok nu jadi setana teh. Mulon pamajid bari nyerengeh. Kesang nu ngarajag dina beungeutna disusutan ku leungeun bajuna. Urang mana? Urang Cikoneng. Memang tos kasohor manehna mah tukang kasendahan ku jalma-jalma juling. Teh ras-rasan ngahangupati batur teh. Sok asal menang ruruba we. Saha cenah anu nitahna? Aki Sidik penasaran. Teu disebatkeun. Nyi we lah urang jorag ke tempatna. Ya moal aya rambat kamalena gitu Ki Adi. Aki Sidik siga pisan nu ngarasa hariwang. Saya panginten Kang. Tos serah bongkokan mah. Ayeuna mah saya geura ibakan we si ujangna supados ngajag-jag. Ceuk pamajid bari ngagelenyu ngaret ka Gumilar anu masih keneh ngajepat. Cingan ujang udang kuat kira-kirana. Aki Sidik nanya ka Gumilar. Teu hese kuniang we Gumilar cengkat nyanda kana bilik. Pasemona cenghar hegar teu sakara-kara ngan rada pias meuesan. Sigana loba teuing kaluaran getih meureun ongkoh teu pisan kararaban sangu. Rada leulus keneh Ki. Cek Gumilar bari ngararet ka Ki Sidik jeung ka pamajid. Nyetang tos we. Aya keneh tapakna. Nu mawi ayeuna mah kedah enggal we diibakan oge. Malar sagala rupi rareged. Sareng kokotorna kapalidkeun balik deui ka lautan nu tanpa wates wangan. Cek pamajid bari ngararet ka Ki Sidik. Aki Sidik inguk bari imut ngagelenyu tanda satuju. Mangsal hapi sabaturna dalah Ma'mot jeung Nyi Arum. Memang ti tadi oge tacan sare sarta kabeh pada nyarahmueun najan teu nempo Sidik oge. Ti mimiti datang manuk nurupana hideung suat sieut ka kamarna Gumilar. Nepi ka ngadenge nu blag-blig-blug tinggareblig di pipir imah. Teu beda we ti nu keur galungan. Kabeh ngajejempe bari narahan napas. Hate ting sareblak gegebegan. Yang hareupan hiji kajadian nu luar biasa matak helokna. Kituna teh ngan ukur bisa ngadegdeg we bari ngadedengekeun. Saurang oge eueuh nu wanieun ngomong. Sumawana mun wani kaluar mah jajauheun nakar. Barang ngadenge nu recok-recok di kamar Gumilar. Sada aya nu ngobrol. Mimitina bangsal hapi jeung Ki Raksa ngawani-wani maneh nyampeurkeun. Arebus ka jero. Gero we. Bangsal hapi bari ngarontok. Ngarasa bunga mireung incuna geus bisa nyanda sarta ngobrol. Teu jiga-jiga nu keur geuring. Geus kitu mah Bus deui Arman jeung Pak Uhi tungtungna mah breg we. Ma'mot jeung Nyi Arum ting kurunyung tinggona. Kang. Cek Nyi Arum bari ngarangkul ka Gumilar. Segeruk we ceurik bakating ku bunga yen buah hatena bisa cager deui. Duh, nong. Balon Gumilar bari marah mai. Ngusapan sirahna Nyi Arum.
Ke lanan ngobrol mah. Ayeuna mah urang ibak heula we ujang. Ceuk Pamajid. Nama tuh. Kuat kira-kirana lempang Agus. Aki Sidik nanya. Urang akod we hitung-hitung budak sunat. Ceuk Pamajid bari seuri. Sanyana mah. Carita Pamajid teh lain lulucon. Da puguh masih keneh ngarasa leuleus. Teu ngalobakeun diomong rek geuning we Gumilar digandong ku Pamajid, dibawa nurugtug ka Cipalebuh. Sadatang-datang teh gejebur we di mandian ku Aki Sidik, diguyur ku cai walungan. Malar bersih tina rareged jeung kokotor. Sesa-sesa pagawean jelema doroi jail dengki kaniaya. Beres mandi, Gumilar katembongna leuwih seger. Sanyana kakuatanna ayeuna geus pulih deui, jag-jag belejag teu sakara-kara. Berkah ku pangdoa Aki Sidik anu dibarengan ku pitulungna Gusti Nu Maha Kawasa. Dina balikna deui, ayeuna mah Gumilar teh geus kuat lempang sorangan. Ngajadikeun kakaget oge pikeun nu di imah mah. Kaayanana geus jag-jag waringkas teu siga-siga tas hudang gering. Nyampak di imah geus ngagelar bubur hayam jeung cai susu panas. Pikeun nyampakeun anu hudang gering. Kadahara nu sajena atuh memangna ngajagrag sapapanjangna. Ngaran-ngaran di warung kitu moal susah dahareun. Mun rek ngopi atawa rek dahar kari ngawadahan we tina dasar. Atuh hayang sagala panas tinggal ngahaneutkeun. Habu teh salilana oge burahay tara pareum-pareum. Sapenting eta di warungna mah emot teh kawas nu pesta. Memang teu salah mestakeun Gumilar nu hudang gering. Saimah-imah bala kecerakan suka bunga dumeh geus leupas tina balai. Kanca dangu sadayana. Isukna rebun-rebun keneh pisan. Aki Sidik, Pamajid, Gumilar jeung Arman geus saged rek ngajorag si Bongkok ka tempat pamatuhanana di Cikoneng. Disebut si Bongkok so teh peda we badana bongkok. Lain lantaran ku kakolotan, da umurna mah tacan kolot-kolot teuing. Bongkok meongeun lain deui. Da ieu mah semu-semu bengkung. Taksiran bae melengkung tulang tonggongna ti bubudak katambah ngadungkuk ku sareser. Ngaran aslina mah Irpai. Lain bibit buit urang Cikoneng. Asalna mah ti Cibeureum. Waktu keur babalen ka pameungpeuk rok tepung jeung maijot nu ayeuna jadi pamajikanana. Nepi ka terus tetep renggenep mumara di Cikoneng nuturkeun bujur pamajikanana. Pacarianana nu ngabaku mah tani. Selang-selang sok nyieun gula kawung ka lemurna. Tempo-tempo sok ngajemprak di pasar. Nyang hareupan dagangan nyaeta daun kawung. Ku kitu teh mah taya kabau. Kana naon wae usahana teh tara kukuh kana hiji pacabakan. Ngan aya mata kanyakal teh nyaeta sok daek dikumahaan ku batur anu gawe deleka ka papada kaula. Ngahampas nyawa, ngahangu umur batur. Sakadar nampak ruruba nu teu sabaraha pangajina. Dari catur di jalana, Aki Sidik sapara kanca geus ngambah jalan jajahan anu ka Cikoneng. Ngetrik opatan teu gurung gusuh. Nyase pisan. Lantaran geus katuluk yen nurek dianjangan teh tangtu bakal kasampak. Pangpangna Pamajid nu pinuh ku kayakinanana.
Si bongkok teh diantarana 3 poe mah moal waka bisa udar idar jauh. Paling-paling oge keur ngaringkuk meureun ayeuna teh ngararasakeun kanyerina. Bus ka lembur Cikoneng. Pangeusina rada corengcang. Lolobana mah geus maringang ka pasar. Samborong tadi di jalan maningaleut awewe lalaki. Taya nu lengoh ngelek ngegel. Aya nu rek daragang atawa rek baralanja nyiar dagangan. Teu hese neangan imah si bongkok teh atawa Irpai. Sakali nanyakeun oge jol aya nu nuduhkeun we. Imahna rada mencil, panggung. Gede oge. Upama nurutkeun ukuran di kampung mah. Ngan edas, imahna teh cakueum pika keungeun. Bilik-bilikna pinuh ku ramat lancah. Moal boa, perbawana nu ngeusianana ge jelema jail dengki. Sampurasun. Ceuk pamajid pupuntenan. Rampes nun. Di jero imah kadenge sora awewe nemalan. Brai panto dibukakeun, bener we. Awewe geus aya umur. Nempo. Rada kageteun oge sigana teh. Mireungeuh opat lalaki ting jaranteng hareupeun panto. Aduh pi ki Irpai aya kitu. Pamajid nanya, bari suku mah sabelah geus ngajengkat nece kana golodog. Ya nun nuju udur. Nah pikir sah naon gitu. Si awewe teh malik nanya. Nyari gering mah sakalian we rek ngalongok. Ceuk pamajid. Nanging da sanggemna teh dinten ieu mah moal nampi tamu. Hoyong reureuh sapoe jeput cenah. Moal nolak dianjangan ku kuring mah. Bejakeun we. Nu penting teh kitu urang Cigodeg. Pamajid bangun nu keukeuh rek maksa. Ade pacenta-centa di luar. Hiap bae ke jero. Kadenge sora laki rada peura. Sorana si bongkok. Geuningan. Tuh dianjangan ku kuring mah da moal nepi ka teu ngaku. Cek pamajid semu seuri, racat we kana golodog, sup ka jero imah, dituturkeun ku nu tiluan. Sakitu mas, teu parna Pai. Cek pamajid nyarita deui. Nyerengeh, nyang hareup ka pribumi, sok ngajak sasalaman. Gumilar jeung Arman meuni colohok, mireungeuh paromana si bongkok teh. Tuda matak pikasieunun, keur mah beungeutna garicu. Setengah berod, turug-turug, bibir jebleh balas nyisig, ngajendol, huntuna hideung, panonna dekok lingas, tapi seukeut bangun kejem, irungna ngadungkuk bengkung semu beureum, sirah dugul lenang, ari beuteung pucitreuk ngabeneleh. Deparna kumaha? Kayang mah isuk deui be. Da loba keneh waktu. Temel Irpai bari ngabalieur, ngareret ka pamajikanana. Tapi ari leungeun mah nyolongkrong, terus dimapai sasalaman kanu tiluan. Teu hade dilila-lila Pai, tog moal we. Pangna datang teh hayang geura nyaho. Saha jelemana nu nitah ka Andika teh? Pamajid teu sabar. Sanyara mah manehna teh teu kudu dibabawa lantaran ieu perkara geus ditanggung kabeh ku kuring. Bae Irpai tungkul ngaruk. Ceuk Andika. Tapi da ceuk kaula mah beda deui. Cacakan lamun lain Andika, da ku kaula teh moal dihampura deui peuting teh. Pamajid tandes. Mawi terang. Da upami terang putra sampean mah moal wani kuring teh. Hampura we. Memang.
Da ciputing keneh oge geus dihampura. Anu matak ayeuna bejakeun saha mangkelukna. Pamajid ngadesek Irpai supaya wak cabalaka. Rek diadukeun kitu ka nagara. Ba Irpai muringis sieun naker. Nya moal. Rek direngsekeun sacara lalaki we. Ba Irpai ngahuleng sajongjongan. Tembong riukna bangun nu madeg mayong. Dibejakeun kumaha. Da manehna geus janji moal rambat ka male kanu nitahna. Mana rurubana gede oge. Ari teu dibejakeun. Ngarasa power sarta gigis ku Pamajid. Tiba heula oge manehna geus ngarasa gimir ku ieu jago kolot urang Cibalieur teh. Geus kakoncara matih tampilingna. Katambah pangadatanana ngadek sacekna nilas saplasna. Sagala sahinasna. Mun beureum tara nyebutkeun koneng. Nya kitu deui sabalikna. Pendekna mah Pamajid teh tara bisa dibawa babalicetan ulin cai. Ari Aki Sidik, Gumilar jeung Arman. Gawena teh nganyaksian we teu milu rebut catur ngadu carita. Gumilar jeung Arman sajroning ngadengekeun teh teu wudu maniting polohok bubuhan teu ngarti ata utuna. Ngan Aki Sidik bangun anu teu helok teu kaget teh. Ti tadi oge gawena teh ngan ukur mesem we. Bari panon mah rutret ka Pamajid jeung ka Pa Irpai. Sanggeus ngahulang salila-lila. Nyah Bah Irpai cengkat ngareret ka Pamajid. Bok nyarita. Sorana haros os semu ngaharewos. Kesangna mani ngagarajag tina tarangna beripokna teh. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.